Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Kumaha? Daramang sadayana. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat. Alhamdulillah Mang oge majeng kasehat. Doa anak ti palawargi mitra dangu numi cinta karena acara dongeng ngadoakeun Mang supados sehat deui jag-jag deui. Alhamdulillah ayeuna teh majeng ka sae mitra. Mohon doakeun nya mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka tah sanges aya geludug ting jaleder dituturkeun ku si lalatu ti Gunung Salak. Les kami teh katurolengan teh inget di bumi alam. Ingatan kami asa ilang, asa henteu. Ingatan kami asa ilang, asa henteu teh nyati harita. Ceuk Nyi Sunia terus nginget-nginget kajadian. Leresnya mitra upami teu lepat dugi ka dinya kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Nya di harita Nyai teh leungit teu pupuguh Sunia. Ceuk sanaya Nya meureun kitu. temal Nyi Sunia cek sanaya Nyi Rodia ge cenah lila kalengitan manehna. Nah napi ka ayeuna manehna teh masih keneh neangan kami Akang. Nya kana kitu Nyai. Temal sanaya rumenghap bingung. Sabab sacara teu sadar manehna geus ngareka kabohongan. Nah Akang teu kungsi tepung deui jeung Nyi Rodia ti harita teh kitu Kang. Nyi Sunia terus-terusan nyah rupa-rupa pananya. Nya tepung we menang sababaraha kalimah. Tapi nya kitu. Papisah deui. Ceuk sanaya ngajawabna sakacumplang sakacampleng. Kumaha atuh nya? Nu mata kitu sababna urang teh mun bisa mah ulah waka cumarita perkara urang. Omong sanaya deui. Teuing ari ngartieun jeung henteu namangan anu eces. Nyi Sunia teh gawena ukur ngahuleng. Kumaha Sunia kira-kirana? Nya urang nyuk curug neangan si Rodia heula we atuh. Kumaha lamun kitu? Ya mending gitu we heula atuh teu naon-naon. Omong sanaya tapi bari jeung hatena mah anger ngarasa bingung. Meureun tangtuna oge bakal bingung kacida. Kumaha kemun engke geus tepung jeung Nyi Rodia. Tapi nya saeunggeus diomongan yen ulah waka cacarita perkara urusan jodoh, Nyi Sunia teh siga anu ngartieun. Ngan minangka gandina manehna jadi kangajak sanaya pikeun ini ti Ponclot Pasir Badigul. Urang muru Bantar Jati Girang we heula. Mun aya kuburanana kami teh hayang nadran kaki oja. Bari saja jalan orang tetelepek sugan jeung sugan. Batur teh mangihan di mana si Rodia ayana nya Kangnya. Nyayu ngan ulah waka ayeuna deui. Har, nah make ulah waka ayeuna.
Nyisunia geus kerung deui wae. Yeuh Nyai, urang ni tenan heula kaayaan. Nah geus rada angan atawa masih keneh harengheng ku peperangan. Lian ti eta kapan Nyai teh acan cager bener. Jadi wayahna bae kudu sehat pisan. Ceuk sanaya neangan alasan. Ngan untungna alasan anu ieu mah rada pas karasana nu mataktikeun ka sakitu kalina Nyi Sunia teh ngagugu kana kahayang sanaya. Nyenten ngagugu nya Midra. Tah aturan saderek Ridwan di soreang. Atur nuhun saderek Ridwan. Saderek Ruhul kumaha wartosna? Upami parantos rengse engal wartosan mangnya. Kangge ka saderek Ruhul. Urang teraskeun Mitra. Saminggu ti harita Nyi Sunia teh kasehatanana geus pulih. Tatu-tatuna geus gararing. Sanajan ari tapak anu kabeuleuh mah teu daek leungit. Atuh pon kitu deui dina pipina ngagaris tapak tatu ku tungtung gobang kumpeni. Basa Nyi Sunia ngajak init ninggalkeun Pasir Badigul. Sanaya geus henteu bisa nolak deui. Atuh manehna teh ukur bisa ungeuk we. Tapi isukan we wayah janarinya. Ceuk sanaya. Nyi Sunia ngajawabna cukup ku ungeuk deui. Ari peutingna sabot Nyi Sunia keur ti Brasare. Sanaya mah geus ngagejelig init. Nyaeta muru salah sahiji markas kumpeni. Muru markas kumpeni anu pangdeuketna ti dinya. Ana balik deui wayah janari, manehna teh geus nungtun kuda hiji. Basa anyog ka Ponclot Pasir, Nyi Sunia mah geus cempego hudang. Basa sanaya datang bari nungtun kuda, manehna atoh aya amek aya. Amekna dabongan manehna ngarasa leuwas. Disangkana ditinggalkeun ku sanaya. Nu matak basa sanaya ngurunyung teh tina amek Nyi Sunia robah jadi atoh. Ari eta kuda saha dibawa Akang? Rumasa ieu kuda teh meurang maling di markas kumpeni. Temal Sanaya bari nepakan beung kuda supaya jempe. Keur naon make kudu maling kuda sagala rupa? Kapan urang teh rek lalampahan jauh. Biheung ka mana biheung ka meuni neangan Nyi Rodia teh. Jadi supaya Nyai ulah capek teuing, alus nama tumpak kuda bae. Temal sanaya bari mamener tempat diuk anu ngadaplok dina tonggong kuda. Maling kuda teh dumeh kami lempangna cingkednya. Cik Nyi Sunia semua sedih sabab ngarasa sukuna geus tanpa daksa. Kami mah lain inget dumeh gitu. Tapi supaya teu capek ka nyaina we. Lamun capek hegeuweuh kuda, meureun Nyai teh menta diakod ku kami. Mun kitu meureun kami anu ripuh. Omong sanaya rada leuwas dumeh Nyi Sunia, rada kasigeung. Nalaunan sanaya manggul awak Nyi Sunia, sina anyeu ceuleuh dina tonggong kuda. Ari geus kitu mamaranehna miang ti eta tempat. Ngan barang anyog ka suku Pasir, dihareup geus aya anu mapageun. Manehna teh tetela sabubuhan kumpeni anu jumlahna aya kana welasanana. Sakumaha ceuk caritaan Ki Ragapati, kumpeni teh nya teu leungeun asup ka wewengkon Ponclot Pasir Badigul. Sabab eta tempat teh dianggap suci, tur pantrang di asupan bangsa kafir.
tiludeng sote unggah karena poncrot pasir sabab ari dina suku nama ludengen pantes bahasa sanaya maling kuda teh aya anu nangenan nyameureun dituturkeun ka mana ngaleosna nu matak bahasa sanaya nungtun kuda teh di suku pasir geus pada megatan balad kumpeni ting gorowo ku basana anu maksud nama nuding yen sanaya teh geus maling kuda atuh ari geus kitu mangan sarentang balad kumpeni teh narajang ka sanaya ningali anu nyerang bari mesat gobang nyisunia mah geus jejeritan sieun ditandasa hal ieu ukur netelakeun ka sanaya yen sabenerna mah nyisunia teh teu boga pangabisa naon-naon jadi lamun mah basa keur kasarumahan jadi jalma sakti mandraguna eta sabenerna ukur polah jeung kabisa bangsa lelemut anu nitis ka manehna teh buktina ayeuna mah nyisunia teh ukur awewe biasa anu pinuh ku kahengker terang basa gobang dibetrikan ku ilmu betrik simut menting pelawar racaleng aduh anu bogana ting cererit bari nyalaklan pigulangna masing-masing aya ting arau aya nu ngahuhu aya anu ngecabrak tepugu sanaya mamalah teu ngangkekeun deui sesabalad kumpeni anu masih keneh ayeuh-ayeuhan teh gewat bae ditarajang dipiheulaan dikepuk hiji-hiji hiat awak sanaya ting belesat kali itu kadieu anu kabireungeuh deh ukur kekolebatan cahaya ku tarik-tarikna gerakan sanaya tur henteu kungsi lila kadenge balad kumpeni ting derengek bari awakna kapangpengkeun kaditu kadieu ari geus kabeh ting jaronggeng mah sanaya gewat nungtun kuda anu ditumpakan ku nyisunia mitra dangu nyisunia teh samemeh ku sanaya dibawa ka lemur Bandar Jatigirang kudu anyog heula ka sababaraha lemur leutik anu nelahna pasir gaok basa anyog pasosore ka eta tempat urang lemur teh ngadadak lalumpatan tur nyumput di nusuni atawa gewat tutulak nutupkeun panto anu kapargo teh bisa lumpat mah malah awakna langsung ramoh poy ukur bisa deku ai nah aya naon ieu teh kisilah ceuk sanaya heraneun pisan ningali urang lemur birat lalumpatan. Duh, ampun. Wah, ampun atuh. Ulah dipergasa kami mah teu boga dosa. Ulah dipergasa teu boga dosa ampun Nyai. Ceuk lalaki anu deku teu walakaya teh. Kituna teh bari sor ngasongkeun tanggungan anu dieusian ku rupa-rupa palawija. Sahan rek mergasa anjeun gisilah. Ceuk sanaya heraneun keneh. Iya Nun, Nyai nu calik dina kuda Nun. Ceuk eta lalaki nunjuk ka Nyisunia. Ari Nyisunia anu keur anyeut ceuleuh teh malah ngadon bingung we nu aya. Da manehna oge teu ngarti nah eta jalma teh menika cedasieunana ku manehna. Aya naon cenah eta jalma teh Kang Sanaya? Cenah ceuk carita nama manehna teh sieun ku Nyai. Temal Sanaya ngalieu ka palebah Nyisunia. Di bejaan kitu teh Nyisunia langsung ngaraga pipina anu codet. Piraning ge codet saeutik.
siapa manisinku kami kisilah da moal naon-naon atuh. Omong Nyi Sunia bari rada jamedud. Ngadenge omongan Nyi Sunia kitu, si lalaki teh ukur ngeluk tungkul bari ramoh poy. Kisilah ulah sieun-sieun da kami duaan teh moal ngrekeb anggur mah tulungan kami. Arek neruskeun lampahan kasorean di dieu. Jadi mun haat mah kami teh hayang milu monok we. Ceuk sanaya minang saraya ka eta lalaki. Basa sanaya nyarita kitu. Eta lalaki teh mani ungeuk-ungeukan. Kumaha teh teuing ari bade ngararep mah namung pamugi kasalamatan jisiem abdi sapiri umpi nun ulah diganggu. Cek eta lalaki geus pok deui nyebut kitu. Nya moal dijamin lah moal kisilah. Temal sanaya sumukeun heul dabongan si lalaki teh bangun anu curiga bae. Mitra kaum dangu adu ari geus kitu mah sanaya jeung Nyi Sunia teh ngiclik nuturkeun eta lalaki anu lempang hareupeun bari nanggung sunggung anu dieusian ku rupa-rupa hasil palawija. Datang ka imahna anu nyarupek nyaleutik eta lalaki teh sasat ngagebahan anak pamajikanana supaya ini ti imah. Nyai geura bawa anak-anak sia siarong kan ini nak itu sabab ieu imah rek dipake ngarep sia mah dulu sok buru. Cek eta lalaki nitah ka pamajikanana. Pamajikanana teu talangke ngeurid anak-anakna birat ti eta imah. Ari sanaya ningali kitu teh deibet jadi tegeunah hate. Manehna geus bisa ngajudi naon bangna urang lemur sieuneun ku Nyi Sunia. Malah cek geurentes hate sanaya jigana mah urang lemur teh kungsi diganggu ku Nyi Sunia anu harita kasarumahan dedemit. Cek geurentes hatena sanaya kisilah atuh montong bari ngusiran pangisi imah keun bae ari hareureun mah kami bolai ngarerep di dieu keun bae. Omong sanaya tugeunah dumeh nu baroga imah si Nabirat. Keun bae kisilah keun bae da aya ninina ieu sok bae sing raos-raos monok di dieu tapi wayahna we nya dapatan sakitu buktina keun ke bada isya rek dianjuran dahareun. Omong eta lalaki bari terus ngingkig satengah burat perot. Boh sanaya, boh Nyi Sunia ukur ulang-ulang ditinggalkeun gitu bae ku anu boga imah teh. Nah nya urang lemur teh bet kitu peta geuning. Cek Nyi Sunia masih kene bingung. Tadina mah sanaya teh hayang bebeja bae. Yen bisa jadi basa Nyi Sunia keur kasarumahan manehna geus nyieun tindakan anu matak pikasieun keur urang lemur. Tapi eta omongan teh ukur dikemudina hatena bae. Kacipta ku aing saupama dibenyer beaskeun. Yen bareto manehna teh sakitu gangasna jeung main paehan ka saban jalma. Meureun ayeuna Nyi Sunia teh bakal ngarasa sedih jeung ngarasa boga dosa. Cek hate sanaya bari nginget-nginget deui laku lampah Nyi Sunia anu gangasna liwat saking. Sanaya inget kumaha gangasna Nyi Sunia basa kasadaranana keur leungit teh.
harita di rawa bangke sabubuhan jalma dipateni kabeh ku Nyi Sunia disisieun rawa. Atuh kajadian anu sarupa oge kungsi kealaman di lemur muara angke. Nyi Sunia teh apan nguak ngawi kerhayat lemur. Tur loba anu tiwas. Meureun ieu lemur oge kungsi diuak awi ku Nyi Sunia teh. Dasar siluman atuh nya. Bet kendak dina jiwa Nyi Sunia. Jadi we ayeuna Nyi Sunia katembuhan. Cek hate sanaya ngungun jeung sedih. Mitra kaum dangu kaayaan geus mimiti peuting. Anu majar maranehna rek dikiriman dahareun teh kanyataanna mah teu moal-moal. Anu puguh malemur teh manis sepi jembling jeung poek mongkleng buta rajin. Lemur pasir gaok teh ukur di wengkuku imah lobana 8 suhunan. Teuing saban peuting dihaja mo poek, teuing dumeh aya sema anu dipikasieun bae. Anu eces eta imah anu tujuh teh carane omparoek da teu masang lantera. Anu caang mah ukur imah anu dicicingan ku maranehna duaan we. Ku sabab nungguan anu ngirim dahareun lebeng bae, atuh pamustunganana lapar-lapar oge Nyi Sunia mah ngagoledag sare di juru ngaringkuk kawas anak ucing teu disimut-simut acan. Sanaya mah malah ngahaja teu sare, manehna teh ngarasa was-was. Sabab lemur sakitu comrekna, hate sanaya teh memang teu bisa kapalingan. Da buktina saenggeus tengah peuting di luar kadenge anu laleumpang anca. Ku sanaya karasa eta anu laleumpang teh maniting katejep pisan. Bangun anu ati-ati pisan. Anu laleumpang teh ngaradak hareureun. Kira tilu depa samemeh anjog kana panto. Geus kitu kadenge ku sanaya siga aya anu keur ngahulungkeun seuneu. Bahaya, aing duaan pasti rek diduruk ieu. Ceuk pikir sanaya. Mitra kaum dangu sanaya geus ngajudi yen aya sabubuhan jalma di pakarangan anu arek ngahuru imah nu keur dicicingan ku maranehna. Angot basa kadenge aya sora barang anu kabeuleuh mah. Sanaya teu loba pikir deui nyenyut bae nyangke awak Nyi Sunia anu keur ngaringkuk di juru. Geus kitu ngan pelesat ngajreng ka luhur awak sanaya nobros kana hateup imah anu dijieun tina inyuk. Gebros, kalayang, juralit, cele. Suku sanaya sakadetna tragis nangtung ajeg dina dahan kai anu pernahna rada anggang ti imah anu katingali geus ngabebelah. Malah keur kitu teh mitra kadenge aya jalma ting corowok barinya campah bangun anu keuheul jeung ceuceup. Modar siluman awewe teh tah. Modar. Kitu pok-pokanana. Sungut Nyi Sunia mah ti tadi oge ku sanaya teh geuwat dibekem. Da kabireung arek jejeritan. Ulah ribut Nyai. Cicing. Ceuk sanaya bari ngantelkeun curug kana bibirna. Sanajan masih keneh soak oge, Nyi Sunia teh kapaksa ngagugu kana kahayang sanaya. Danya manehna teh kudu jempe sabab lamun teu kitu meureun jalma-jalma anu aya di handap anu keur sakitu amarahna teh tangtu bakal nyahoeun yen manehna jeung sanaya keur ngadekem dina dahan kai
luhurin mareh nah Mitra kadenge deui jalma ting corowok modar sia cenah siluman awewe modar sia kaduluk keun antep cenah bau hangit euy cek eta jalma deh Eta teh nya campah saha Kang Sanaya cek Nyi Sunia bingung jeung sieun sanaya mah teu ngajawab kajaba ngawaskeun sabubuhan jalma anu masih keneh nguak ngawik ngaduruk imah Akang moal amah maranehna teh amek ka urang heug arek maehan urang kitu meureun nya cek Nyi Sunia deuri bari nanangkeun pepeuteyan sanaya pageuhnaker da sieun murag dina dahan kai pikeun kadua kalina sanaya mah henteu nemahlan negawena teh ngawaskeun maranehna we wungkul mun nyarek nganduruk urang nah naon dosa urang teh bet harianeun kalu rek maehan ka urangnya omong Nyi Sunia deui sabot kitu seuneu teh beuki ngalentab ka ditu ka dieu sabab ngadadak aya angin ngaheab rada gede si Ratu rabeng ka ditu ka dieu diantarana amuratel kana suhunan sababaraha imah sejen anu pernahna rada anggang mitra kaum dangu adu puguh we jadi ribut lu cenah itu imah aing kaduruk dulu cek laki anu sejen gawena teh maledog-maledogeun obor kana suhunan imah urut dicicingan ku sanaya jeung Nyi Sunia geus ya itu imah aing oge sadua kabeulem euy kahuruan tatangga kahuruan mitra kaum dangu antukna kadenge anu ting corowok dumeh eta lemur teh tetela jadi milu kahuru atuh ari geus kitu mah jalma teh jadi paciweuh mareuman imahna masing-masing anu milu kahuru tapi ku sabab didinya teh hese cai aduh batan pareumah seuneu teh ngadeun beuki ngababelah bae jalma oge paciweuh hayang mareuman seuneu sanaya mah ngabandunganana teh ukur seuri koneng tadi cenah sate kahapolah hayang ngaduruk imah ari ayeuna maranehna teh sate kahapolah deui hayang mareuman seuneu anu ngaduruk imah maranehna mengbeungkeur pakapuk hayu urang ini ti dieu cek sanaya bari nyangkeh awak Nyi Sunia geus kitu mengan gajleng-gajleng turun tina dahan kai belesat sanaya lumpat ngagunakeun elmu kijang mesat ningalkeun eta lemur Nyi Sunia menepikeun ka reuwas sabab basa awakna disangkeh di bawah lumpat teh angin meningahyuk tarik nebak awakna malah tatangkalan katingalina teh ting belesat jiga lalumpatan saenggeus rada jauh awak Nyi Sunia diecageun gek sanaya mah diuk bari hatena pinuh ku kasumpeg Nyi Sunia oge sarua milu diuk gigireunana lila ngahuleng sabab manehna oge sarua boga kasumpeg Akang nah basa kami keur teu ering teh geus milampah kajahatan kitu cek Nyi Sunia sanggeus lila ngahuleng sanaya ngareret ka Nyi Sunia kabireungeuh beungeut Nyi Sunia teh bareubeu kasedih geus ngagayot dina paromanana Nyi Sunia teh awakna ayeuna mah rada kuru pipina oge maneh geus teu leucir deui ari dina tarangna kabireungeuh gurat-gurat kasedih adeudeuh teuing Sunia Nyai teh sarila hirup ukur diganggayong ku kasusah bae
omong sanaya dina jero hate Kang Sanaya cing bejaan kejahatan naon anakku kami harita dipilampah teh eta geuning urang lemur teh mani sakitu cecebna ka kami. Biheung ka Nyai, biheung kasaha itu tanyai temal sanaya kalah ngabeberah malah sanggeus kitu sanaya teh medar lalampahanana. Sanaya nyaritakeun yen ti saprakeuna ku fitnah teh manehna mah abur-aburan teu eueuheun sabab anyoga hiji lemur anu kapangaruhan ke fitnah mah pada-padanya campah manehna. Namatak ti harita mah kami teh tara ngaku sanaya. Nyai mah jeung Nyi Rodiah geuning cukup nyebut amang we. Ari batur mah ngalanina ka kami teh si Jangjang Edan. Saliwat masuk lucu ka Bandunganana teh. Mun kami disebut si Jangjang Edan, sarerea muja-muja jeung muji-muji. Tapi lamun geus nyaho yen kami teh si sanaya, sarereanya campah bebeakan. Padahal pan boh anu dipuji, boh anu dicacampah, jelema nama eta-eta keneh. Omong sanaya bari ras inget ka Nyi Rodiah. Mitra kaum dangu Nyi Sunia mah acan nyahoeun yen Nyi Rodiah anu jadi anakna teh kaasup anu ceuceubna ka bina-bina da cenah bongan si Amang anu hade-hate teh tetela jalma jahat anu nalahna si sanaya. Ngadenge caritaan sanaya Nyi Sunia mah ngadon beuki ngahruk we. Hari anu kitu teh mah si Sunjaya salaki kami kitu tah Kang Sanaya. Omong Nyi Sunia haneuleulaker. Sanaya jadi leuwas sabab caritaan manehna bieu teh bet jadi siga anu ngadedetkeun Nyi Sunia. Is kami mah lain arek kagoreng salaki Nyai. Ngan bisa jadi urang lemur teh geuleuheun ka kami da disangkana mah kami teh jalma jahat. Omong sanaya ngalelemu tapi sanajan di bebenah kitu oge anger we Nyi Sunia mah boga hate sejen. Cek kami mah urang lemur teh cecep ka kami. Kami teh dituding siluman awewe na. Kasaha deui atuh nyebutna ari lain ka kami mah. Omong Nyi Sunia. Ari Nyi Sunia geus keukeuh kitu mah sanaya teh ukur cicing. Cing atuh akang bejakeun. Naon pangna batur mani sakitu ceceubna ka kami teh. Alain salah Nyai. Da Nyai mah ukur katumpangan ku siluman jahat. Nyai mah ukur ka fitnah pugu-pugu siluman anu milampahna. Nyai anu katudingan da bongan siluman teh ngadon nyirekem dina jiwa Nyai. Ceuk sanaya anger ngabeberah yen anu kitu patuh teh lain pola Nyi Sunia. Nyayang nyaho we kajahatan naon anu dipilampah ku siluman anu geus ngaraga sukma kami teh Kang. Omong Nyi Sunia panasaran. Atuh ku sabab diudag-udag ku kapanasaran. Nyi Sunia pamustunganana mah sanaya teh boboleh madar paripora Nyi Sunia salila henteu eling teh. Nya anu nyurup ka Nyai teh siluman jahat. Nyai teh gawe nanguwak ngawik ka ditu ka dieu loba jalma boh rahayat urang lemur gitunya boh kumpeni jadi korban kagangasan siluman anu nyurup ka Nyai teh.
Oh, gitunya. Bener gitu Sunia. Mematak jalma teh ciceup ka Nyai. Padahal pan sebenarnya nama lain kayang Nyai gigituan teh. Nya bener gitu tapi dak batur man neuleuna kami anu jahat teh. Nu matak anger we meureun ceceup nama ka kami. Gen urang terangkeun ku kami. Yen anu jahat deh sabeurna mah lain Nyai. Gitu tah Sunia. Sanaya megat kalima. Di omongan kitu Nyi Sunia mah bati nyurucut we cimataan. Kumanehna ayeuna mah karasa kumaha tugeunahna jadi jalma anu dituding jahat padahal dirina teu ngarasani lampah kajahatan. Nyi Sunia jadi ras kana paripolana anu salila 11 tahun ceceup ka sanaya. Padahal eta teh kaceuceup anu tanpa dasar. Da puguh anu dipika ceuceup nama teu boga dosa naon-naon. Akang mun hampura kami nya Kangnya. Ceuk Nyi Sunia bari nyekelan pepeuteuyan leungeun sanaya. Nyai mah meuni geus sababaraha kali minta dihampura ke kami teh. Nah naon atuh, da Nyai mah teu boga dosa. Ceuk sanaya bari malik neuteut tur nyekelan pigeulang leungeun Nyi Sunia. Ayeuna mah karasa sapra kami oge kena ku fitnah. Horeng akang teh jalma anu nandangan sangsara 11 tahun. Kami ceceup, Ki Oja ceceup, si Rodiah ceceup, malah urang Bantar Jatigirang oge milu ceceup. Padahal kapan tetela ari Kang sanaya mah teu tuah teu dosa. Geus nyaho eta mah. Tapi Nyai geus teu kudu menta dihampura. Da kasalahan Nyai mah ladang direka perdaya ku batur. Ku salaki Nyai. Nu pinter mah meureun Sunjaya we. Lian ti bisa ngabobodo Nyai teh oge nepikeun ka bisa nyilakakeun batur. Omong sanaya. Nyi Sunia nyusutan Cipanon. Alatan terus-terusan nyurucut. Mengbeng jauh keneh ka beurang. Hayu urang nuluykeun lalampahan. Lainnya teh hayang geura anyog ka lembur. Ceuk sanaya bari cengkat deui. Diingetan yen arek muru lembur Bantar Jatigirang, Nyi Sunia teh geuwat cengkat. Atuh ari Nyi Sunia geus cengkat mah awakna teh geuwat dirawu ku sanaya. Pelesat sanaya teh ngagunakeun elmu kijang mesat deui. Nyi Sunia geus peureum deui bae sabab angin mani tarik nebak beungeutna. Mun kami teu tanpa daksa meureun moal dipapangku kieu nya. Omong Nyi Sunia bari nukangan malar angin teu nebak kana beungeutna. Ada masing teu kitu ge Nyai mah moal bisa lumpat tarik atuh Sunia. Sanaya beuki narikan lumpatna. Atuh kusabab kitu bada janari oge maranehna teh geus anyog kasisieun lembur Bantar Jatigirang. Ayo Nyai, urang langsung muru bangkarak imah Nyai we. Daki Oja oge dikuburna teh deket imah Nyai. Ceuk sanaya bari langsung mubrut ka jero lembur. Kaayaan geus carang cangtihang. Basa anyog kana bangkarak imah Nyi Sunia teh. Acan tapi oge ari Cipanon Nyi Sunia mah geus babanyiran deui. Da meureun kagagas nempo imah anu kari ruruntukna jeung sawareh mah beak kurinyuh atawa barobo. Sanaya oge sarua kagagas. Kumaha teu rek kitu perjalanan hirupna anu terus-terusan digugusur ku kana langsa teh kapan sabenerna mah dimimitian ti dieu.
Ayeuna eta lamur teh manis simpe tiiseun comrek taya dangiangan. Bisa jadi urang lamur teh wayah kieu mah masih ting raringkuk di ngona masing-masing. Sabab kaayaan kacida tirisna. Atawa bisa jadi deui jumlah pangisi bantara Jatigirang teh beukinya eutikan pindah ka lemur sejen kusabab ka dieu mah sok loba kumbeni anu ngontrol. Ayo senia dilebah ditu kuburan Ki Oja mah ayo. Omong sanaya ngajak muru ka tebeh lebak. Ngan basa anjog ke tempat anu negla di mana aya kuburan Ki Oja. Di dinya oge horeng geus kabireung aya anu keur cinekul hareupeun gundukan kuburan anu geus jemet ku kakayon. Saha eta nu cinekul tungkul di hareupeun kuburan teh? Sahanya anu cinekul teh di hareupeun kuburan Ki Oja teh? Cek sanaya neges-neges. Nya saha? Siga-siga awewe. Cek Nyi Sunia milu neges-neges. Ngadenge yen eta anu cinekul teh siga-siga awewe, sanaya mah geus ngagorowok manten. Rodia. Sanaya ngagorowok bari luncat nyampeurkeun anu keur cinekul. Ari anu cinekul teh memang bener Nyi Rodia. Ngan basanya yen anu datang teh sanaya manehna geuwat cengkat. Atuh geus kitu mah sabrut bae narajang. Siat. Gobrak. Awak sanaya nepikeun Kang Ajol ka tukang kusabab diteunggeul ku hawa teunggelan anu ngapuri nyai ngandung seuneu. Pikeun sakedapan mah awak sanaya teh ngabebengkang bari kaluaran getih tina sungutna. Sanaya reuwas sabab teu nyangka bakal dipapag ku teungeulan. Ari eta teungeulan teh manika rasa gangas jeung tujuanana eces. Arek maehan. Cek gerentos hate sanaya ae eces ieu mah. Lain ilmu papagah aing. Si Rodia teh geus nampa ilmu ti batur anu gangas jeung kejem. Gugurut ti mana manehna teh? Cek hate sanaya bari nyekelan dadana. Ningali sanaya ngabebengkang, Nyi Rodia teu rek ngangkekeun deui. Manehna mah geus saburut deui bae bari ngulangkeun paneungeulna. Ningali Nyi Rodia geus ngagerakeun sapasang leungeunna bari dibarung ku sora angin nilimungan, sanaya geuwat udang. Hiat gebular. Sanaya jungga jumpalik mengparkeun teungeulan Nyi Rodia. Awak sanaya salamet. Tapi dahan kai tukangeunana runtuh burak-rakan. Sawareh mah kebul siga anu kabeuleung. Ningali Nyi Rodia meni sakitu gangasna, Nyi Sunia anu jadi indungna gogorowokan itah eureun. Rodia, ieu ambu Suni. Eureun Nyai, mentong gangas kitu, ieu ambu. Ceuk Nyi Sunia gogorowokan nyalukan Nyi Rodia. Ambu, baru kamu tegas waras geuning. Geuwat ka dieu ambu. Eta mangkeluk teh si sanaya si jahat teh. Geuwat ambu ka dieu. Montong nangtung tukangeunana. Sabab eta jurig teh arek dipodaran ku Nyai. Ceuk Nyi Rodia geus papeta nyieun jurus. Nyai, ulah salah sangka. Kang sanaya teh pisalakeun ambu. Oge pi bapaeun sia. Syat pan apal. Kumaha hemana si Amang kasia. Kumaha nyaana si Amang kasia Rodia. Yeuh, ulah kitu bager. Ceuk Nyi Sunia cecerewetan hayang ngahalangan Nyi Rodia ngakalakeun saraya. Kaayaan geus mimiti caang.
Aduh banget Rodia anu tias jeung cipruku Cipanon teh beuki kabirengeuh bae. Banget Rodia sakapeung tias pisan, sakapeung beureum pisan. Antara amek jeung reuwas pilih genti. Saenggeus ngadenge kekecapan inungna anu ngaku yen sanaya pisalakieunnana, amarah Nyi Rodia beuki ngagugudag. Kusabab geus kagok ngagerakeun jurus. Eta tenggelan hawa teh disurungkeun dipake ngarah-ngarah dahan kai. Hiat geblar, geblar, geblar. Dan kai anjur burak-rakan bari kaluaran seuneu ngabebelah. Saenggeus meupeuske yang kana dahan kai. Belesat bae Nyi Rodia teh ngabelesat lumpat ngajauhan. Diteuteub salila-lila ku sanaya anu masih kene nangtung ajeg semu tinggal kalongin. Ningali kitu kaayaan hate sanaya sedih. Tetela ilmu lompatna oge geus teu ngagunakeun ilmu kijang mesat papagah aing. Tetela si Rodia teh geus ceuceub ka aing. Naon-naon jadi pamere aing geus dipiceun. Ceuk hate sanaya sedih. Akang mun susul si Rodia, susul meureun manehna masih kene salah sangka ka akang. Gawat susul ulah nepikeun ka kateterusan nyangka teu bener ka akang. Omong Nyi Sunia. Atuh alatan dititah ku Nyi Sunia. Sanaya gewat ngajleng nyusul Nyi Rodia anu lumpat ninggalkeun lembur. Bari nahan ka nyeri alatan tenggelan Nyi Rodia anu nengal pisan kana nengnongna sanaya. Ih cager, walah gitu lah hanya kala kebujeng nengnong dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing tangtos kumang barna diteraskeun deui nya. Carios pasukan siluman Haji Prawatasari karangan Aan Merdeka Permana. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana paratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.